Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang disareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Curug Neuteg, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge rumah terpencilna hayu urang tinggal deui sasarengan. Wargi-wargi sadaya janten di lembur ieu teh saurna mung aya 5 bumi. Janten hayu urang tinggal kumaha kaaslianana kanyamanana. Yuk urang tinggal sasarengan. Ibu ini usia berapa tahun? Tahun-tahun lepas lama dan ke arah raya dan Ibu ini eta ngomong pun anak ya oke. Ibu dari mana? Kadu pangitan dia teh barejat dituarin nih kadu kena saya punya dia anak Mana itu jelas jempol. tanya dia mah mereka ya apa tadi Nuhun. ya betul yang salah Ibu cari salam sahabi dulu. so di balaturan we ini dentos mun pun anak eta ku itu di dia kan wangi gitu.
didinya. Ibu kan jumu ya kare, ya teh dengan pasan kare. Tunggu abi teh sebenarnya teh sesaku. Eta anaknya gede. Bikinan kayamang, bikinan nama ini sama gawe kan. Jadi kan. Tong sesaku tadi. Pangkat gunanya kali kuai jantan sesapu. Tapi komisi yang kami wayahke teh ibu teh nyalira tuh di bumi teh. Kira siang kur ayo bangun di balatutan. Ayo barang tuang mah tara tak sok pun anak we diantar. Iya jajakan. Alah nyali. Lami. Datang motor jalan. Besar ibu mana? Aku kulkas 10 tahun. Dibuat tuh nuhun aslinya lakosna dari ninggalin ibu sing sehat ya. Amin. Mangga. Assalamualaikum. Alhamdulillah urang tos sarengan ningal kumaha kanyamananana lembur ieu janten waktosna teh pribados pamit mundur. Hapunten bilih aya kalpatan dina cariosan atarapi tingkah laku. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.